Nararaga warta Sunda dengan ayeuna aya patalina sarang pemerkosaan penganiayaan di Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Supados langkung jantre hayu urang ningali sasarengan. Saatos nampi perawatan medis di Rumah Sakit Umum daerah Cibabat, Kota Cimahi, salami 2 mingon awewe anu disiksa jeung diperkosa kedua pemuda di daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat dinyatakeun maot poe Rebo burang. Korban anu masih alit keneh ngalaman nyeri pisan dinararai ku sabab opat colokan anu seukeut. Sateu acan korban diperkosa sareng dianiaya ku 2 pemuda. Sakitu wae anu tiasa dirugikeun sim kuring dan tidak musdalik